Ari salaki aing teh balik-balik ke mana? Itu can balik keneh wae keur ngurek. Gusti nu agung, ya Allah ya Robbana. Sawah sari nempo sawah teh. Asal ningali tumpukan jarami teh meuni gegebegan wae. Boga pengalaman goreng baheula. Da baheula mah hirup teh meuni sangsara. Umur 3 bulan di kandungan indung. Geus ditinggalkeun ku bapa. Barang lahir umur 5 tahun ku kolot ditinggalkeun kolot awewe ku indung. Tuntung nama kata langsara akhirna diasuh kudu jadi uwa. Mincak umur 8 tahun pengalaman mulai pahit kehirup ejeng uwa sakitu anak meni sakitu reakna. Tuntung nama era akhir nama mangkat di imah uwa teh dan ngarumasakeun ti leutik nyusahkeun wae nu jadi uwa. Mangkat harita teh pas pisan jagatna kos kieu ye usum panen. Kasisi sawah. Ari barang teu teh dipegat ku pemuda tiluan. Numpak ojek. Kabeneran jagatna keur sepi. Nah eta mah meni aing langsung dicangkalak wae, disempotkeun kana gundukan jarami. Digilir. Tiluan. 8 tahun aing sih digadah abah. Barang geus digilir teh dibere duit 6.000. Ai teh ditampanan kumaha da aing butuh. Keur dahar ge susah. Ari geus kitu teh umur 12 tahun. Digilir ku supir angkot genepan. Eta mah rada mendingan dibere duit 60.000. Gusti nu agung pengalaman teh beki goreng wae. Meni unggal poe tungtung nama aing teh diperkosa. Malah masa kapeung lamun sapoe teh diperkosa teh meni ararateul rasaan teh. Gesrekkeun ka tangkal jambe. Tapi ayeuna mah alhamdulillah sabarang boga salaki hirup teh rada ningkat. Dijai kehidupan aing teh ku salaki. Di papagahan tetah diajar hirup nu bener. Ngaji ngan pedah ngaji nang geus kolot teh ya. Geus gede kieu oge karek tamat Iqra 2. Bukan atuh ari geus kolot mah hese ngapalkeunna oge. Sakitu ge alhamdulillah. Aduh. Tuh geuning wararaas heueuh aing mah wararaas meni asa gegebegan wae. Kemana ari salaki urang? Mak, keur naon mah di dieu? Biasa we bul. Mana geuning aya di dieu? Keur nempuan tanggal awi, Mak. Ari kitu kumaha? Itu aku bos pusat. Oh, Arek si Tita pusat. Mulyana Kata naon sih? Tita Mulyana tanggal awi cenah. Oh, kitu. Jangjin pager. Oh, emang imana rek di pageran kabeh? Ai mana mah geus pager beusi mah bos pusat mah. Ari eta sih awi paker ngin pager naon? Nya mageran eta, mageran manehna supaya ulah ka mana-mana. Ngomong mak. Awak bikin lintuh wae. Ih, puguh. Ye, baheula mah bul, awak emat teh leutik. Nepikeun ka ipis. Leutik ka tunggir-tunggirna. Lamun liwat ka pangkalan ojek teh kuat anu nyebutkeun tuh cenah itu si triplek. Liwat majar teh kitu, Itu bul. Kang ojekna. Heeh. Ayeuna mah alhamdulillah sabarang kawin jeung abahna budak mah teh meuni semohai kieu. Malah mah ceuk tukang eta nu di pangkalan ojek teh barudak. Yo cenah aduh meuni semohai. Buset. Semohai teh naon, Mak? Ye, ari semohai teh semok, montok jeung aduhai. Aduh. Malah mah aya deui nu nyebutkeun ka emak teh barang geus kieu mah. Nyebutna teh bohai. Bohai. Heeh. Naon artina bohai? Bau tai hayam. Bisa wae sih, Mak. Geus ari kitu mah, Mak. Heeh. Urang reka ditu lah rek naon Pak Hajina. Heeh, Jongjon di dieu nya. Heeh. Heeh, sugan amprok jeung abahna. Heeh, nuhun nya. Heeh. Ayo pamit, Mak. Nya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, bos pusat teh ngagawekeun teh bener nya. Dah. Awi mah loba. Sugan we amprok jeung Pak Hajina. Nu mana mah.
Rek diborong ngomong nama KB. Eta budak saha? Buset. Wo. Aisyah keur naon, Wo? Kayaknya dawung ya, duh. Deh, Buksa kunaon eta bisa jabri gitu? tak sampo aing. Sih, Make daun duri bang di purut-purut gitu teh. Aduh, ini aing bener bae. kun Indonesia. Aduh. Aing ambruk di Indonesia. Di mana? Turu ditu. Keur naon emang? Teuing. Teu nyaho. Penting nyaho aing mah. Yang geus aing ka ditu nya. Nos. Yang perken ini aing dah. Mereka ditu. Sampurkeun karunya di Indonesia ngadaweung wae teu para ruguh. Jarwo. Pu kuat katangka si Ganu gelo. Mana di goblok. Geus nyaho daun duri bang getahna. Kalah diberekeun ka incuna. Aduh, tebaran terdi wae. Oh, gini tuh, mah aing. Itu ah. Aing dengan genjer sugan we aya genjer. Hah? Oi, rek mana? Bukan teka emak. Naon sih? Iya masalah digawe teh mah. Digawe kumaha? Digawe nu ngajakan. Anu ngajakan digawe? Heeh. Heuh syukur atuh aya ngajakan digawe ka maneh mah. Daripada maneh cicing wae di imah, unggal poe di gerumbutan kurang betuk. Mun dieu digawe mah. Ya ngomong gitu mah, naon duit ieu na pake ongkos. Duit paker ongkos. Heeh, pake bekal ongkos. Oh, heuh atuh syukur jang ari maneh boga kahayang mah. Yeuh, peupeujeuheun. Aki maneh teu balik-balik usaha teh. Geus mah ngomong wae. Sugan we urang digawe mah. Dengan penting abah. Heeh atuh. Heuh engke aya nyokot heula duitna. Tunggu mah di dieu nya. Heeh. Heuh syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heuh ari aya nu ngajakan digawe ka maneh mah. Heeh. Heuh. Nya geus aya nyokot heula duitna. Mak. Mapai jalan setapak ngajuk-juk ke hiji lembur henteu karasa capek da Asep mah pake onta obat. Itu juga nama ijot ya sampurkeun buset mah juga bunga pisan. Kedugaan aku mahasep si Jarwo teh erek digawe ye ka kota. Kedeng lima emak teh bakal lingsing. Mas kongkorok pasti dibalikin ku si Jarwo. Dengan kenting abah maneh. Lah abah manggeus sambae. Ya, mak. Mak teh kabobodo. Kabodo kusaha? Musim Jarwo ayeuna teh musim corona nu gawe ge dibalikeun kabeh. Oh gitu. Berarti aing dibobodo ku si Jarwo mun kitu mah. Mana geus ato aing teh Sep. Heeh, bogo Jarwo mah tukang bobodo. Heeh nya. Yang geus marekeun duitna ka Asep poe lah. Kitu kumaha sih? Mereka duit ka maneh mah berkahnya Sep. Berkah. Heeh. Kayak aing cocok duitna heula. Celaka pokok. Aing bau ka duit mah Sep. Tadi nama beus itu cukup arek nyokot duit Oh, di imah teh. Heueuh aing dipopodo ku si Jarwo daripada itu duit ka maneh wae ieu pakerjajan. yang geus nuhun. Heeh. Aing mah hadena aya si Asep. Lamun eueuh si Asep aing dibobodo deui ku si Jarwo. Tah budak awas ya. Lamun amprok ku aing diwejek-wejek dijieun gulali. Tuman. Aing mah dilihat teuing mah. Bobo digemeng ku tukang baja ya emang. Susul ah.
Ya jadi teuing mah. Awo. Nah, Bat. Awo kerenan sih. Biasa urusan dewasa ieu mah. Oh, daripada awo icing wae kayak kuda mending. Oh iya. Iya, minuman. Set tumben ya bahager ya. Lah. Enggak sih asep ka ditu heulan. Heeh. Tumben ya si Asep bager. Berhubungan orang kena haus ini malah. Ada. Sah, kan ini orang lah. Gila. Aduh, aing mah geus kesel wae, greget wae ka si jarwo teh. Awas mun amprok ku aing diwejak-wejak. Pokona mah diwejak-wejak. Kam Mama, naon? mana duit teh? Duit naon sia? Nya duit iya pakai Oh, ongkos. si alasan gitu. Duit naon, ongkos-ongkos naon. Ita aing mah nyaho, ita usum corona kabeh oge. Diliburkeun sia erek nipu kolot, pepeujeun aki sia teu balik-balik. Sia ayeuna erek nipu aing di wae. Awas, sia nipu deui aing sia. Sia. Sok sia. Amun deukeut. Keget wae aing ke budak eta teh.